Assalamualaikum sadayana, kumaha, darama. Perkenalkeun nami abdi Maya Auria dari kelas 8B. Di dieu abdi bade nyampaikeun biantara bahasa Sunda anu judulna teh tata krama dina sosial. Naon tata krama teh? Tata krama teh nyaeta peran anu penting pisan di kahirupan arurang sapopoe. Aya macem-macem jenis tata krama teh. Jenis anu di tata krama teh contohna anu dipake ku pelajar. Tata krama anu dipake ku pelajar teh kudu aya etika anu sae. Kaleuwihna anu jalma dipikahormat eta jiga kolot, guru, jeung anu saluhureun arurang. Hadirin sadayana, tata krama teh nyaeta modal awal dina makhluk sosial. Tata krama oge seueur pisan manfaatna. Salah sahijina bakal gampil dina pergaulan. Hadirin sadayana, sakitu meureun anu kusing kuring bisana didugikeun. Kurang sareng langkungna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.